Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Halo, ada yang kangen gak sama Bu Nining? Bu Nining abis healing dulu ya, abis shopping. Oh iya, kemarin pas mau pulang kemari tuh saya oplas anak saya dulu si Kori. Si Kori kan cenah baru dugan jadi dioplas heula supaya ulah dipoyokan budug. Pugun teu budug teu naon. Eta maka serempet kareta. Mending ada romong wae geus weh. Ngabeakeun duit tuh di luar. Bari oplas segala. Harunya anak orang si Kori dipoyokan wae, poyok. Ada yang tahu nggak? Bu Nining itunya shoppingnya kemana? Tahu nggak? Ke Singapura. Oplasnya si Kori semua kulitnya udah bagus, udah cantik sekarang. Nah kemarin jajan di Arab Saudi beli cistik apa onta ya? Iya itu makanan favorit kita keluarga kita. Jadi maaf ya kalau Bu Nining nggak ada di YouTube dulu. Bukan aing lamun balik pasti we aya pagawean nyarekan sini ya kok aing eta tita ngedukan tai sapi geus loba geus berundug-undug eta teu daek di keduk-keduk keneh wae puguh geus loba pesenan geus loba nu WA tai sapi mana aing eta pokona lamun lempang we geus pagawean teu ieu loba jadi aing ngagawean manehna wae pagaweanna nyarekan pada madu guys urang teh karunya ka manehna tapi kumaha atuh kamana sih eta sininya dedengan aing mah ye cek tetangga sabelah arek mawa orang kota cenah aing masuk sarajana orang kota gembel kota meureun nya nu dibawa ku manehna guys coba aing nempo jelemana kos kumaha bawa eta mah gembel pasar dibawa ku manehna Brian buru lempangna ih lila ka cidang ngalayeun sia aing lain ek nangguan sia wae aing loba pagawean tuh di titah ngeduk sapi segala kutu ini gelo buru lihat amat sih sia lempangna Brian sia aku nonton make sendal awas si eta kacugak sia loba ten sawit tadi dinya teh cucuk sawit ih dasar aing mun teu di titah sia titah aing mun teu duitan mah aing teh hayang aing nutur-nuturkeun sia teh hayang aing Apaan sih? Brian gak ngerti. Brian suku sia bising kacugak eta awas kena duri eta tah duri sawit ih sia mah lain make sendal bolot sia ngalain buru Brian sia lu pala lila amat sih ih mentang-mentang orang kota sia Tante ini pohon apa sih? Kok gede banget? Brian eta mah pohon sawit bolot sia anu tadi ngomong wae oge ih dasar jelema eudeg sia dasar orang luar tengarti pohon sawit-sawit acan pada minyak. Oh ini pohon sawit, kirain teh ini pohon kurma, abis buahnya kayak kurma tuh ada merah-merahnya. Ini bukan pohon kurma Brian, ini teh pohon sawit buat dibikin minyaknya minyak goreng jadi diolah lagi ini ntar. Oh buat minyak goreng, kirain teh minyak apaan tante? Bolot sia mah Brian ih aing ngomong kita tadi eta teh kelapa sawit jeung minyak goreng ieu teh diolah deui jadi minyak sia goreng make naon sia nya henteu minyak goreng. Oh berarti jadi tante kalau masak nggak usah beli minyak goreng ya kan ini udah ada pohon kelapa sawit buat dibikin minyak. Meuli atuh sia Brian aing minyak goreng minyak langsung ngalah tidinya pan ieu diolah lagi jauh sia tuh di mana boa teu nyaho aing mah ngolah lagi ngunah wae si aing teu meuli minyak aing arek nyieun sorangan kumaha cenah aing nyaho ge henteu jeung sorangan aing mun teu ditututu sia mun teu dibayar aing teh hayang ngambil adenan sia nanya hungkul sia kita tadi sakola di mana sih sia ih dasar eudeg sia kitu doang nya sia teh nyaho eleh ku aing heueuh nya aing teh teu inget sia teh nyaho bahasa Sunda aing percuma nya ngomel oge moal didenge moal ngarti sia aing ngomong kumaha wae ge ieu sabeting aku mah cek sia aing jakeun aing meuli-meuli oge minyak sia teu ngarti. Tante ngomong apaan sih nggak ngerti? Enggak ngomong apa-apa. Nya geus deh, sama mau ngerti ngomong naon wae aing mah.
Oh, geningan si Nia tuh. Eta jeung eta meureunnan jeung orang kota cenah gembel kos. Ih, bentukan anak kos itu emang geus nyaho deh, geus yakin eta gembel pasar. Lain gembel kota eta aing kerek nyampurkeun, coba rek ditanya ngaranna saha, orang mana, aing nanyakeun aing pokona mah. Heh gembel. Astagfirullah, aing neangan ka mana-mana sia eueuh. Itu gerak kedukan itu tai sapi, geus loba nu ngaWA ka aing cenah butuh. Sia mah beneran malah leumpangan jeung gembel pasar. Bentukan anak kos kitu eta gembel pasar, yakin aing gembel pasar. Sok ngobobodo ka Cenining mah. Ngomong non si Ceu, urang mah nunutur manehna oge, ngajakan manehna oge dibayar. Nyaho tuh bayaranna baraha? Sajam dibayar 1 juta atuh ningan ge ieu heula ku aing tinggalkeun eta pagawean eta mah. Ih, ngeunahan mana kitu. Lebay sia Nia. Aing mah di mana-mana ka mana-mana ge aing mah sangu urut sangu basi ku aing kumpul-kumpulkeun jeung sia. Sia mah terima kasih na di bangkos kitu doang ge. Tuh pagawean aing geus numpuk ku sia encan diieu-ieukeun. Can digawe-gawean. Tai sapi sangu urut ge tuh tongko urut naon geus bararasi mun ke ku aing bawaan da ke sia dah. Tante itu siapa sih? Kok kulitnya udah kisut? Brian juga nggak ngerti dia ngomong apa dari tadi, kayak orang marah-marah. Jangan sembarangan Brian, dia itu orang kaya. Lu ngomong apa-apa aja juga ntar lu dianuin lu sama ini orang kaya nih, tahu nggak lu? Jangan sembarangan ngomongnya. Nya sambarangan wae eta budak ngomong segala nyebut aing kisut pugu aing panggelisna di dieu pangkayana. Nyebut kisut ka aing. Geuleuh aing mah nampona oge. Coba sasi eta nya ngaranna nya. Si Brian nyaho teu Ceu eta ngaranna. Oh iya ngaran si Brian. Ya Allah bentukanna ge teu cocok eta kuduna ngaranna si Brian si Sadeli nyaho teu. Eta teh laina orang kaya eta kosna ge gembel pasar tanya geura ge. Gembel pasar pasti mainna. Sadeli ngaran Brian, sepupu si Sadeli. Tukang manggulan gemuk aing ge nyaho deh. Brian, aku minta uang dulu sama kamu. Soalnya aku ada urusan. Itu disuruh bersihin kandang sapi. Itu apa sih gemuknya, tainya gitu. Nya gak ngerti deh siapa dah. Pokoknya minta duit dah. Minta aja aku minta uang dulu ya. Dasar sia gembel Nia, mata duitan sia mah. Geus teu buburu tuh geura bersihan itu kandang sapi jeung panggulan itu na taina tuh. Tuh sangu basi ku aing geus diteuneun di hareupeun panto tah. Cokot teh ku sia nya. Yaudah nih tante, di uangnya ada 2 juta ya. Nih, Brian kasih buat tante. Kelebihan ini atuh Brian, nggak apa-apa. Gak apa-apa, yaudah bawa pulang aja. Ya udah kalau gitu tante ke sana dulu ya. Iya. Tante ada urusan dulu ya. Nanti saya nitip sama si Nining ya. Kamu jangan kemana-mana ya. Iya. Ya udah. Nama lu Brian. Gua mah sedikit juga nggak percaya kalau lu namanya Brian. Lu mah nggak ada bentukannya, nggak ada bentukan nama Brian. Kata gua juga apa? Pasti nama lu mah Sadeli. Terusnya itu suka manggul-manggul gemuk gitu. Iya ya? Ngaku dah lu. Gua mah nggak percaya sih bentukan lu namanya Brian. Sadeli lu mah. Muka lu aja kayak tukang copet. Ngaku-ngaku Brian apa coba? Bohong, modus lu ya. Mau nipu orang kayaknya nih. Tante ngomong apaan sih dari tadi? Bilang tukang tipu. Jangan sembarangan, nanti saya laporin polisi mau. Polisi itu temen-temen laki gua tahu gak? Lu nggak pantas tahu nggak lu kayak Brian begitu. Entar malah lu lagi yang gua laporin. Di mana-mana teman gua mah polisi, banyak intelnya. Jangan sembarangan lu mau nipu, udah ketahuan kelihatan lu dari mukanya lu. Aya naon deui sia nya? Tante itu siapa sih? Dia pengemis bukan? Dari tadi kayaknya marah terus. Bukan Brian, bukan pengemis. Itu orang kaya. Ya udah ya, tante pulang dulu ya. Lo digalakan, eta orang kota. Bising leungit. Mau apa yang mau digalakan? Geus geura-geura ka ditu sia, manggul-manggul gemuk tuh ka ditu bersihan kandang sapi. Tante ini sebenarnya apa? Apa sih? Gembel apa pengemis? Dari tadi ngambek mulu. Lu belum tahu lu ya ngobrol sama siapa lu ya?
Ini Cenining tahu nggak? Bu Nining, ini Bu Nining. Lama-lama ini sungutnya di sangkemos ku aing geura. Segala ngomong aing pengemis naon. Ngusir ku aing sia, kedeung tempokeun we ku aing sia. Sia tah anu gembel mah, anu pengemis naon. Bego sia. Keun sia ku aing gawean, mana teu bisa ngomong Sunda. Teu ngartieun ngomong Sunda. Keun ku aing di gawean ku aing tempokeun we, ngagawean Cenining manehna. Ku aing gawean deui tempokeun we sia. Heh sia Brian. Sembarangan aing ngomong, nyebut-nyebut pengemis. Sia kasinia nyebutna tante. Disebut tante mah aing. Aing nyaho teu. Ulah sinia, teu pantes sia sinia sebut tante. Brian, ini gue lagi baik ya sama lu ya. Nih, makan. Korma khas Bogor. Coba nih, cobain buat lu. Takutnya ntar lu penasaran sama korma Bogor nih. Nih. Oh ini kormanya khas Bogor ya tante. Ya udah Brian coba ya. Duh, kok rasanya aneh sih? Lengket-lengket gitu kayak minyak. Aneh ini mah bukan korma ya. Wah ini mah nipu nih orang nih. Masa orang kota cenah ngomong Sunda. Berarti sia ngarti ngomong Sunda. Goblok aing di gawean deui wae ku sia. Goblok di jelema tempokeun we sia gawean deui ku aing. Geus nyaho lain korma eta kelapa sawit dilobok wae ku sia. Piling Bu Nining mah masalah sia teh lain nasi Brian sia teh gembel pasar nyaho teu. Bu Nining gitu loh.